Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat radio Tepas Barakatak gelombang hiji 234 57 urang petepang dangu deui sareng Mang Apuh dinu acara dongeng Sunda Ujang Emon. Nah, kumaha sobat-sobat cara rehat? Alhamdulillah orang dengan ayeuna urang aya dinu gelaran dongeng Sunda Dina Carios Ujang Emon. dua kali. Jadi acara ieu teh disupport sobat-sobat ku toko sagala aya. Mangrupi dina toko teh sagala aya. Apabila segala ayat padahal. Nah, supados teu nyangkorongkan waktos sobat-sobat Tepas urang kanu carios ieu Ujang Emon. Mudah-mudahan ieu dongeng teh tiasa ngahibur kanu lara nu sedih, kanu keur berduka. Kasuran mah kitu kan dina dijaga dongeng. Kacaritakeun di hiji kampung eta kampung teh anu bener masih keneh katingali hehejoan saking ku subur makmur. Tapi di hiji daerah eta teh di daerah Barakatak kacaritakeun aya hiji pemuda anu gagah perkasa. Eta si pemuda teh ngaranna teh Ujang Emon. Ujang Emon eta tekaur ningali awewe saha awewe mana cenah teu ka bandang ku Ujang Emon. Nah, hiji waktu Ujang Emon teh meureun isuk-isuk geus udang da si Abah geus aya di hareupeun, biasana sok ngajak ka sawah si Abah. Kan hiji waktu eta si Abah teh keur udud we hareupeun imah katingali ku Ujang Emon. Ujang Emon keluar imah. Abah. Aya naon, Bah? Nah, hari maneh Mon? Can ge digeruan ku Abah. Heueuh bising we, Bah. Ujang digeruan ku Abah, teh biasana Babah sok rewel. Maneh sok rewel kumaha? Kitu eta carita bapana. Bapak Ujang Emon teh da nu tegas, Bapak Ujang Emon teh eta teh urut lurah desa anu dipika hormat ku warga. Geus kitu teh meureun bapana teh meureun ningali si Ujang Emon teh rada katingali murung. Terus nanyakeun eta ka si Ujang Emon. "Jang, kunaon ai si laing katingali murung?" Itu cek bapana si Ujang Emon. Pengen jika jauh Ujang gitu. Hari tembalna si Ujang Emon. "Teu naon, Pak? Ujang biasa we keur galau." Galau kunaon maneh sia? Biasana ge tara galau. Kitu tembal bapana Ujang Emon. Meureun ari Ujang Emon masih keneh karasa nyeriin, aku mah karasa nyerina ditolak ku awewe. Geus ditolak da can dijadian ge meureun ku si awewe eta teh meureun si Ujang Emon teh ngadadak bogoh saking ku bogoh-bogohna meureun kabingungan. Tah ngawanikeun lah hiji si Ujang Emon teh ka bapana nanyakeun meureun heueuh ngaranna Kolot. Geus asak pangalaman. Tek Ujang Emon ngomong ka bapana. Pak, Ujang teh sedih. Sedih kunaon, Jang? Tembal bapana ka Ujang Emon. Ayeuna naon, Pak? Ujang teh bogoh. Bogoh ka saha? Gimana teh balik Ujang? Waras Jang. Bogoh ka eta hiji wanoja, Pak. Wanoja nu belah mana? Teu apaleun maneh budak bapa meureun, Jang. Teuing pada teh nanyakeun bapak. Eta teh masih Ujang Emon bari jeung Kolot bari jeung meureun cek bapana teh saking karunya saeudah kolot mana meureun ningali budakna sedih.
Heeh, pake we tuh nu naon deui Bas. Nah eta bari jeung geus ngacapluk tepuguh teh geus mabok kucubung teh naon eta Jang Mod. Ari maneh ngomong naon Jang Mod? Aduh Pak hampura. Ujang teh poho. Geus Jang, teu kudu sedih ayeuna mah. Cik aya naon Bapak hayang nyaho. Lain Pak. Ujang teh bogoh ka hiji wanoja. Anu di kampung itu bah, nu kampung sabelah. Terus? Heueuh ngan Ujang teh can ditolak, can naon ge da. Kumaha nya nyeri hate ningali si wanoja eta jeung lalaki lain. Karunya teh deuleuh teh budak Abah. Ari geus kitu. Geus ayeuna mah teu kudu riweuh-riweuh cek bapana teh. Teh mah Bapak Mod. Aduh. Jang hampuran ya sagarandeng tetangga. Heeh Pak, tetangga garoblok. Geus puguh Ujang teh keur sedih, acara roblok we tukangeun Ujang teh. Heueuh Jang da hampuran ngaranna ge hirup di desa Jang, yeueuran di perumahan. Sabat kitu si bapana teh ngaluarkeun batu ali. Jang, ieu mah zaman bapak keur ngora. Tah indung maneh teh ku urang teh kapelet make batu ali ieu. Bah, batu ali naon? Tembal si Ujang Mod ka bapana. Tembal ka Bapak Mod. Ieu teh batu ali nu bapak. Nyaeta batu ali pirus. Pirusakeun bah. Lain pirusakeun ari maneh dengan indung maneh dengan daekeun ka urang. Tembal si bapana ka si Jang Mod. Geus kitu. Da kumaha deui nya ai bapak teh ngageroan Jang Mod teh manya kudu ngageroan Jang Ijem heueuh. Heeh, geus antepkeun tetangga mararecok lieur Pak. Heeh, bener Jang. Eta bapana teh ngaluarkeun batu ali di nu sakuna. Beureun geus heubeul tunda. Dikeun eta batu ali ka si Jang Mod teh. Cik cobaan Jang ieu sia virus ieu. Dipake eta mah heueuh dasar da di kampung meureun. Sok sugesti kudu kaditu teh. Gelo Pak, tetangga riweuh we. Heueuh bener Jang, dari riweuh bapak ge lieur kadang-kadang da kahayang mah di parumahan bapak teh. Eta naon bae antepkeun pala nu gelo nu urang nu normal. Kitu tembal si Jang Mod ka bapak. Bapak Mod. Aya geus kitu teh dibikeun batu alina teh. Ieu Jang pake. Nuhun Pak. Da sugesti teh ameureun bapana teh embung ningali kecewa budakna. Ari geus kitu dipake eta si batu ali ku si Jang Mod. Eta katingal Jang Mod ngadadak cenghar make batu ali meureun rarasan Jang Mod teh make batu ali teh percaya diri tapi teu naon urang cokot hikmahna we. Pak, Ujang meuni siga Arjuna kieu. Tah kitu kudu kitu budak bapak mah ulah murung. Heueuh Pak, nya kitu mah Ujang arek ngidar kaluar heula. Arek nengan si Banondari. Kudu kitu kudu percaya diri Jang. Tembal bapana ka si Banondari. Kalau sampai tadi tembal. Kalau percaya gua. Kacaritakeun eta Jang Mod kaluar imah. Bari Jang mau motor heula. Kaluar imah eta si Jang Mod ngaluarkeun motor, embebek. Terang-terang Jang Mod teh keluar nyampuran nyamper babaturanna nyaeta si Ujang Ahmad. Eta hareupeun di Jang Ahmad bari jeung ieu teh. Mad. Aya naon Mod? Ka dieu Mad. Tembal Jang Mod ka si Jang Ahmad. Eta Jang Ahmad keluar imah bari jeung tuturubun make sarung keneh. Kang biasa. Maneh naon Mod? Heuh urang nyamperkeun eta ka si Banondari teh. Tembal si Jang Mod ka si Jang Ahmad. Tong main maneh percaya diri. Make sarung. Iya. Urang geus menang batu ali sia di bapak urang. Kitu tembal Jang Mod ka Jang Ahmad. Maneh ku percaya diri meureun nya. Ngadadak pamriasan meureun ku percaya diri mah ngadadak mawa asa jadi kasep eta Jang Mod. Padahal batu ali teh eta ngan ukur batu ali supaya bapana teh supaya ulah sedih kanu jadi anak.
iklan heula ayeuna kan. Ya Bapak Mon deui. Iklan heula. Eta si Bapak Mon ngagokan. Caritakeun eta Jang Ahmad geus mandi geus gagah. Hayu Mod. Orang ulin teh. Anjir, maneh seungit kitu. Eta teh mah Jang Mod ka Jang Ahmad. Heuh da kudu sarareungit atuh gelo. Tembang Ahmad ka Jang Mod. Bapak Mon ka Ahmad ka. Aduh goblok. Ah, geus kitu teh. Lesat manehna ini bari jeung ngebut make motor. Saja jalan eta Jang Mod jeung Jang Ahmad silih gegoncakan. Saking ku atoh meureunnya Jang Mod eta ngecot di jalanan geus kanu rambu-rambu ge geus poho meureun. Jika pohonya kana jalan. Eta blesat deui ngai motor teh. Bari ngecot. Jigana belokan. Bari jeung nyekit eta motor terek nabrak tangkal. Ah, lu gelo sia. Cicing, mat. Da urang ge ngarti atuh. Nah, jadi salah Bapak Mon. Jadi agam. Bapak Mon. Eta ngadadak sora pahili da kunaon si mode saking ku semangat ku lompat teuing. Bapak Mon. Tidak Teu kabayang eta tukang ngadongeng jeung ada. jeung dalang. Gila agam begitu. Trai we di hiji warung kacaritakeun. Da di hiji warung teh eta meureun si Wanondari ngaranna. Pieu sia loba deui. Eta teh Kalau ada begitu kan. kalau antik peran. Eta Jang Mod saking ku atoh ningali si Wanondari di warung. Eta meureun impian teh. Tapi aduh, pamirsa radio Barakata cag duwi ka dieu heula kumargi Udah rame nah matinya. waktosna tos seep. Ke urang lajengkeun kanu dongeng salanjutna. Timang Apuh sakieu heula dongeng Jang Mod.